Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuh Rawarontek jilid kadua bagian anu ka-50 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Cece Lasmi Indri ti Palihan Bandung. Kangge Cece Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hila di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuh Rawarontek jilid kadua bagian anu ka-50. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tompak dong dong tes. Harita Andewi rada dijieun kaget oge. Pedah mimitina geus nganggap enteng ka musuh. Pas dijajal horeng si tergosideung teh mibanda tanaga rongkah lir taya batasna ngagulidag tanpa batas. Sadar kana hal eta, Andewi teu wani gagabah, teu nganggap enteng deui ka musuh. Nyadar lamun kiwari jaleman waya di hareupeunana mibanda pangan diwasa papak digdaya. Sanggeus napakeun deui dua supuna kana lemah. Curelak jeung hus hiu. Andewi melesat nyeregeun deui serangan leuwih ningkat boh dina kacepetan jeung dina tata gerakna. Dina jurus bayangan panindra gerakan Andewi samar bayang. Bentuk seranganana papat jihad seolah-olah datang ti opat arah mata angin. Tenggelan Bajrakila ngadarius beberebetan dikombinasi jeung kinciran pedang nyarung ngurung tangtungan si tergos hideung alias Bajing Sudraji. Narima serangan ti papat jihad model kitu anu ngajadikeun serangan ganda antara kuwiran pedang nyarung jeung tenggelan Bajrakila. Bajing Sudraji sutset ulin kelit, badana rikat ngagiwar
ngatahkeun sakabeh serangan Andewi. War wuduh hiu berebet hus hus. Boh kinciran pedang nyarung atawa tenggelan bajrakila marolos ngahakan tempat kosong. Katempona ku nyigin-gin jeung anu lian mah serangan Andewi teh bakal karareuna. Tapi bukti nama tibang laliwat tur nyaripat jarak salembar buuk tina badan Bajing Sudraji. Atuh Andewi beki kaget nenjo daya giwar si Tergos Hideung seperti kitu. Padahal jurus bayangan Panindra geus kaasup ilmu pangenteng badan jajaran puncak kanuragan. Gerakanana geus meh sahampang kapas, kecepetanana sakian lipat banding angin. Ngan nyaksian kecepatan gerak si Tergos Hideung seolah-olah nyaksian ilmu anu geus nembus atawa liwat di batas puncak kanuragan. Da memangnya gerakan Bajing Sudraji geus lain sahampang kapas deui, tapi geus nyanding kalangkang anu bobot awakna nepi kana titik nol saking ku hampang-hampang jeung enteng-entengna. Kahudang kurasa kapanasaran. Andewi ningkatkeun daya gempurna. Masih dina jurus bayangan Panindra. Jirimna lus-les tur seranganana ngabereg ti papat arah. Tuluy ti mere omber nyerang ka Bajing Sudraji. Pedang nyarungna beki kikinciran bleg ngabentuk sapusaran angin. Pereup kencang Darius Bangbaraan ngalepaskeun tenggelan-tenggelan rempak jantungna. Wugu kiu hus plos wer seot plos set hiu plos. Sanajan diserang lir ti opat arah sekaligus, Bajing Sudraji tandang makalangan di antara galura serangan Andewi. Nyingkahanana bangun anu enteng, badana bebelesatan teu napak lemah, nyingkahan tina sagulungan angin pedang nyarung jeung tenggelan rempak jantung anu meh datang teureun-eureun ngaburubut meh jiga hujan silantang. Nyigin-gin jeung anu liana saurang oge eueuh anu teu molohok bengok. Kabeh pada kaget soak meureun kakarak ayeuna menjo kahebatan tarung ti saurang kasta Srengga Jawara tanpa tandingan langlang jagat Bajing Sudraji anu kabeh can ngeuheun mun eta teh Bajing Sudraji anu make Tergos Hideung. Ambe edas teu nyangka euy horeng si Tergos Hideung teh boga kemampuan papak digdaya. Bener-bener hebat. Kakarak ayeuna saumur dumelah nyunyuhun hulu kula nempo daya tarung anu ceuk rarasaan mah mustahil bisa kahontal ku jawara mana wae. Aduh, dudungan kula nepi ka arata kitu seranganana can aya nu keuna hiji acan. Ceuk Ki Doger bari ngareret ka Nyigin-gin. Ki Jalaksa, lamun nempo galagat kieu jeung nenjo tina bentuk tarungna, ajeun pangarti si Tergos Hideung geus liwat tina tingkatan jawara. Kula yakin Andewi moal bakal sanggup pikeun meruhkeun si Tergos Hideung. Cek Nyigin-gin teu ngalihkeun perhatian ti kacah tarung. Bener Nyi, daek teu daek urang kudu ngilu ngabantu jeung urang kudu ngaku mun ajen tahapan si Tergos Hideung teh masih disalueureun guru urang Nyi Rara Sangkur. Hebat gerakanana banding kilat. Walon Ki Jalaksa. Nya, jigana urang duaan kudu milu turun ke kancah tarung ieu mah Ki Jalaksa, Andewi pasti butuh bantuan urang pikeun bisa sagancangna nyerak si Tergos Hideung. Bener Nyi, hayu Nyi. Kula oge yakin si Tergos Hideung moal bisa diringkus ukur ku ngandalkeun Andewi sorangan, kudu anu ngabantu. Kitu kasapukan
dua eta jawara. Sedangkan di Pakalangan harita Andewi terus ngaburu ka Bajing Sudraji, nyacer jeung ngudag ka mana bae si Tergos Hideung incar. Satu kieu hus ngan orokaya sakitu ditutup ruang gerak 380 derajat. Sakabeh seranganana marolos tayanu keuna hiji acan. Jirim si Tergos Hideung alias Bajing Sudraji bener-bener lir kalangkang, teu bisa kahontal, teu bisa katoel. Las wer pat hiu jeleng hus las was plos. Andewi coba ningkatkeun serangan anu awalna nyebrut tibeh kenca jol ngiles nyampak di katuhu bari mah pralkeun babitan pedang nyarung ti handap. Sedangkan si Tergos Hideung anu diserang sakilat ngagajidang dius jeleng caul. Andewi ngudag ka luhur ngadiuskeun tenggelan maut rempak jantungna dina kacepetan sapinuna. Hiu duar curali. Tenggelan rempak jantungna Andewi nambang dina takisan tapak bumi jebagian rana si Tergos Hideung. Andewi nepi ka maclang deui ka handap. Sedangkan si Tergos Hideung ngacuralit sabaraha balikan. Bantrokan tenggelan rempak jantung jeung tenggelan bumi jebagian ran. Lumayan aya pangaruh pikeun kadua pihak. Bajing Sudraji gancang ngusap leungeun anu cikeneh dipake nakis, menerkeun aliran getih anu ngarasa kabalik arahna. Pon kitu deui Andewi katempo bibirna muringis semu rumanggieung ka tukang. Katempo leungeunna ngageleter hebat asa komper jeung linu parat kana tulang sumsum. Sadar kana kayaan, Andewi gancang ngadalikeun diri. Sep mancukeun deui tangtungan. Srep leungeunna ngaragamang kana gagang pedang, siap mesat ngaluarkeun jurus pedang kilat mayana. Ngan Andewi sempat curing hakeula sabab kadenge sorang ngabeledag dituturkeun ku ngajarangkangna Nyi Gin-Gin jeung Ki Jalaksa. Sedangkan Bajing Sudraji pancu di tempat ngan kadua leungeunna ngebul sesa dipake nakis jurus tapak suci sakaligus jeung nakis tenggelan manehiyangna Ki Jalaksa. Tetela nalika Andewi keur ngajarig ka tukang, Nyi Gin-Gin jeung Ki Jalaksa nyusul tepus ku serangan tapak suci jeung tenggelan mandehiyang anu laju ditakis deui ku Bajing Sudraji. Ngan Nyi Gin-Gin jeung Ki Jalaksa mental ka tukang. Dada Nyi Gin-Gin diburu ambekan renghap ranjuk kasada kerasa eungap tur nyelekit lebah jajantungna. Eta mangrupakeun balukar tina tapak suci mantul kabalik arah nalika ditakis ku Bajing Sudraji. Sedangkan Ki Jalaksa oge nandangan hal sarupa, malah leuwih parna. Katenjo dina selabi wirna ngalaikeun saeutik getih. Eta jadi tanda yen Ki Jalaksa nandangan tatu di jero, sok sanajan kakarak pagedrug tanaga jero wungkul can katibanan tenggelan. Edan eta jalma tanagana geus lain tingkatan jawara Ki Jalaksa. Tanaga jerona bener-bener rongkah, lir sajungkiring gunung, lir ngagulidagna ombak lautan. Cek Nyi Gin-Gin bari nyepengan dadana nu karasa eungap. Nyanyi, aduh, tanaga jero urang duaan masih jauh melamelu dibandingkeun jeung tanaga eta jalma. Padahal eta jalma teh memeh kurang ditarajang teh geus ngabendung panarajang Andewi tuluy disambung ku panarajang urang, tapi masih kene kuat nandonan. Aduh, memang bener pangandiwasana geus saliwat tingkatan jawara eta mah. Cek Ki Jalaksa sarua ngaku kana kahebatan Bajing Sudraji. Getihna juru biwirna gancang disusut ku leungeun bajuna. Ki Jalaksa, nah kira-kirana anjeun masih sanggup pikeun nulikeun tarung Ki?
urang tetap kudu mantuan Andewi supaya bisa nyerek eta jalma. Kula masih kuat nih. Sakieu mah cana naon. Tandas Ki Jalaksa. Geus pada yakin kitu mah, harita duanana jelung-jeleng deui milu campuh deui di Pakalangan. Di mana di Pakalangan, Andewi leuwih ti heula ngagempur Bajing Sudraji ku jurus-jurus pedang kilat mayana. Set sring berasat serepet diu. Sabetan-sabetan pedang Andewi babad kilat teka tenjo ngaheumbatna. Tibang cahaya-cahaya perak ting berasat ting burinya tur nyalamberan. Lamun seug lain satingkat Bajing Sudraji anu nyang hareupanana, pasti jawara mana bae mustahil bisa ngagiwarkeun badan tina sabetan pedang kilat maya. Cara ngalawanan jurus pedang kilat maya memang kudu jaga jarak atau tarung jarak jauh. Lamun seug tarung jarak deukeut pasti kulitna kababad kasabet. Tapi hal eta henteu lumaku pikeun Bajing Sudraji mah. Kacepetan sabetan pedang kilat maya teu ngaruh sama sekali. Sambaran-sambaran pedang kilat maya tetap masih bisa digiwar jeung dikelidkeun. Dina jurus Samsar Bayu harita katempo Bajing Sudraji kumalayangan di antara sambaran-sambaran cahaya perak. Suat siet kakenca kakatuhu. Kadang jujuralitan ngapak mega di Jomantara. Di barung kurasa kakaget, Andewi gentak ningkatkeun daya serangna. Pedang kilat maya dikubetkeun dina jurus sabetan cakra cincin angin. Saharita wes berasat. Saharita ya cahaya cincin perak nyalamberan. Dina tempo anu sarua nyigin-gin oge milu nyerang ku cara ngadorongkeun jeblagan-jeblagan tapak suci ke arah Bajing Sudraji. Teu kaliwat Ki Jalaksa oge nyebrut tibeh kencak. Bentuk seranganana ngandung 10 gerak tipuan sabagian tina ulin madehiangna. Sir wudu diu kiu wus. Harita Andewi beuki lila beuki ngaronjatkeun ajen pangartina. Sabetan-sabetan pedang kilat maya beuki muih lir sagulungan sinar. Pas nenjo bentuk sabetan pedang Andewi seperti kitu. Kakarak we Bajing Sudraji kabireung. Manehna wanoh pisan kana jurus anu keur diwatek ku Andewi. Malah apal kangaranan jurusna nyaeta sabetan cakra cincin angin. Sabab eta jurus pernah dipintonkeun ku bibina nyaeta Laraspati. Puluhan tahun katukang mangsa dirina keur leutik. Apaan Bajing Sudraji teh alo Laraspati. Laraspati teh kawin ka Andirja. Ari Andirja teh adina Nyi Ageng Giriwangi. Ari Giriwangi salakina Ki Demang Dewangga. Tina perkawinan Nyi Ageng Giriwangi jeung Ki Demang Dewangga nya lahir Bajing Sudraji. Jadi jelasna Bajing Sudraji teh alona Laraspati. Laraspati salaku bibina pernah mintonkeun jurus-jurus pedang kilat maya ka Bajing Sudraji nalika keur leutik. Atuh Bajing Sudraji rada kaget. Komo pas nilikan deui kana keuretan jeung rupa wanoja anu keur ngabubat babit pedangna. Akhirna Bajing Sudraji nyaho yen eta teh Andewi tilas bebeureuhna Den Jaka kapi adina. Ngan bubuhan kasarempek keur diserang ti ditu ti dieu. Eueuh deui jalan kapaksa jurus Jongring Salaka dihadirkeun ku Bajing Sudraji pikeun ngeureunkeun tarung. Sapasang leungeun Bajing Sudraji katempuh harta ngubet samar bayang bari mancerkeun perana cakra hideung ngabagi 3 lawana. Set bet berasat birebet siun. Opat kekuatan bantrok dina hiji titik serang.
Andewi nepi ka ngendag sabara lengkah ka tukang. Pedang kilat maya meh-mehan lepas tina cekelanana lantaran karasa nyetrum nyaliara kana sakujur badanna. Sedengkeun Nyi Gin-Gin jeung Ki Jalaksa langsung adu lupruk ilang tanaga teu sanggup deui cengkat lir ka pupul Bayu. Tahan Andewi, tahan. Ieu kuring Bajing Sudraji, tahan Andewi. Gero Bajing Sudraji bari gentak mukakeun tergosna sabab nempo Andewi jiga rek nyusul tepus deui. Awalna Andewi masih ulang ngerenyitkeun panona nyidik-nyidik heula. Pas geus sidik jeung nyaho yen eta teh Bajing Sudraji kapilanceukna Den Jaka. Atuh gancang Andewi ngaber muru nyamperkeun ka Bajing Sudraji. Kakang Bajing. Sadatangna Andewi harita duanana gup-gep sasalaman tuluy silih rangkul. Andewi nyegruk ceurik di barung hate campur aduk, aya bunga, aya sedih. Bunga dumeh bisa tepung deui jeung Bajing Sudraji anu geus dianggapna lanceuk. Sedihna meureun asa kagagas we ka mangsa ka tukang. Mangsa bajoang bareng ngalawan angkara murka Kraman Brahma Jalasetra. Di mana waktu eta Den Jaka masih aya bebarengan dina berjuang. Ieu teh leres Kakang Bajing, cek Andewi. Wilujeng tepang deui Nyimas, leres Kakang Bajing Sudraji. Walon Bajing Sudraji bari ngusapan emun-emunan Andewi asa ka adina. Duh, teu sangki urang bet tiasa patepang deui. Abdi bingah tiasa tepang sareng Kakang di dieu. Manawi teh urang moal tiasa pendak deui Kakang. Cek Andewi lerer ngalepaskeun rangkulanana. Bajing Sudraji katempo imut ngagelenyu terus nyarita. Sami Kakang oge teu nyanggi bakal tiasa tepang deui sareng Nyimas. Mung hapunten tadi Kakang masih pangling. Pedah Nimas asa benten sareng kapungkur. Apan kapungkur mah Nimas teh ngangge anggian jirah perang. Tapi ayeuna mah asa pangling asugan teh lain salira ai Nyimas. Teu sawios-wios Kang. Sabalikna abdi oge nadasi hapunten. Tos kumawantun nyerang ku cara mesat pedang kilat maya diangge nyerang ka Kakang. Teu nanaon ai Nyimas. Wajar we. Da Kakang oge ngangge tergos. Pasti Nimas moal bakal terang ka Kakang. Pantes atuh. Nembe ayeuna abdi tarung di jieun ripuh. Tayohna lawan oge Kakang Bajing Sudraji. Silanglang jagat jawara pilih tanding. Teuas. Cek Andewi laju nyusut Cipanon di barung imut ngagelenyu. Untung we Kakang kaburu mireung. Jigana lamun teu mireung urang bakal tarung panganggeusan. Cacap Bajing Sudraji nyarita kitu ka Tenjo. Ki Doger ngoloyor muru nyampeurkeun. Bu, ambuing. Ieu teh langlang jagat teh sanes. Ceuk Ki Doger palak polohok. Panonna meh teu ngiceup merhatikeun Bajing Sudraji. Tapi nalika Ki Doger keur leumpang rek nyampeurkeun ka Bajing Sudraji, teu kanyahoan. Ujug-ujug. Eueuh. Waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.